Mangga bilih bade anu miring langsung daftar ke ka ibu. Bayaranna sabaraha, Bu? Bayaranna 600.000. Dan mana rek kedua? Urang mah kurang duitna, aya ge jang jajan kumpul. Dan antar ke Hayo. mana tuh? Mun urang mawa kumaha? Mawa naon? Mawa duitna kan mah ya jang study tour. Mane tungguan di dieu sakalian tinggalkan bisa ya bantu. Tinggal di si Ramdhani jeung si Ali si garek mawa duit. Bejakeun atuh bejakeun ke guru. Assalamualaikum. Me abi ninggal Ramdhani sareng kandang nuju di siga bade anak acis. Sobi sauran Ramdhani sareng alina diantos ku ibu di ruang guru. Ton, Rantau nek naon? Deui. Datang heula we. Alas saya dipanggil ke kantor. Bawa nyahuan nyopat duit kopsis. Hayu we kan itu bisa ditanu lain. Ya. Eta 2.000. Ya cisna teh. Cisna ka manana? Soalnya naon teh? Iya, cisna teu aya ka mana? Ieu mah teh bisi tayang soalna mah ngangge heula. Ada dia we, Aya naon? naon? Ibu acis kopsis teh ica. Naha ka mana? Luka nyata kan tadi itu tos mah tepat. Terus pas hingga acis kopsis mah tos teu aya. Omur atuh mungkin di pilarian anu nyamak acisna. Tadi maraneh duaan bare naon ka kopsis pas teu araya. Itu Bu jajan hungkul. Sok nyarios sing laras aya nama misi dipanggil orang tua. Bu, tadi mah jajan hungkul. Terus cenah mah si kopsis teh cal. Naon nyahakeun ka urang gitu. Itu Pan mana nyoba depan mana tuh? Itu Bu. Ari ibu terang di mana? Pamit nyarios jujur ka ibu, ku ibu bisi dipanggil orang tua, terus dikeluarkan di ieu sakola. Mohon Bu, abdi nu nyanak acis kopsis. Kangge naon emang acisna? Abdi hoyong study tour Bu, ngan teu aya acisna. Kan tiasa mun kangge study tour mah bisa nabung heula atau nyarios ka ibu bapa hoyong study tour acisna ti ibu bapa. Kan kanggo study tour mah tiasa nabung heula atau nyarios ka ibu bapa acisna ti ibu bapa. Jadi kan kadah nyanak acis kopsis. Ari laras narane anu nyanak acis mah enjing ku ibu orang tuana bade dipanggil. Nah, makanya yang dipanggil ke sekolah. Buka abg terang atuh da. Jangan mulai lambu. Ramdhani teh sawer nama nyanak acis kopsis kanggo mayar study. Nah, Ramdhani Mohon abdi kapaksa nyanak acis kopsis yang mayar study tour. bade study tour ka mana? Nah, Wawantos. Bade study tour ka Jogja, bade wawantos teh bisikeun kadu acisna. Emang iraha nyandakna? Kamari jeung si Ali. Soalnya tuh aya nama urang panggil heula alina nya. Kami tegang. Pangnyaurangkeun Ali ayeuna di atas di ruang guru ku ibu. Bulan Bu. Leres kamu teh kandang Ali sareng Ramdhani teh nyanak acis kopsis. Kumaha caritana? Mohon Bu, kamari teh Ramdhani teh nyanak acis di kopsis. Ngan abi mah keur ningalikeun buku ngajagaan di piwarang ngajagaan ku Ramdhani. Sok atuh aya nama bade digentosan oke di kumaha. Nyanak kadoge sabaraha? 500.000. Hah? Mun Bu anjing digentosana. Sok di aya nama lamun aya nanaon teh tong nyanak acis batur usahakeun nabung atawa wakos ka orang tua. Ngiringan bade ngiringan moal sadikeun teh. Moal Bu, da teu aya acisna. Di
tujuan nama